Ay siya kunaon ti tadi ko hindi delekeuna. Nyemetut bekos asupan. Kumaha aing teh jemutut na. Ti awal bobogohan diajak ulina ka kebon melulu. Lamun tuh ka kebon ka sawah. Ay siya yang diajak ulin ke mana? Ku aleman hirup teh. Atuh coba ke kali-kali ajak aing nonton ka bioskop. Ulah imah unggal poe di kebon melulu. Balenek ja. Buset. Balagu amat sih orang lembur sosokan hang nonton bioskop. Emang kunaon orang lembur nonton bioskop? Hongges kieu bae. Kayak orang malam minggu nonton. Nu bener sia. Asal saya ulah minta jajan ka aing nya. Heueuh teuing aing mah teu di jajanan ge. Jae mah geus biasa tok di jajanan ku sia. Paling ge dibelikeun promah. Ari kitu mang kayak orang nonton. Awas ku yang mun bohong, tarik ku yang bibir sia. Atuh tenang be, sasubeuna sia nonton. Encan olah mah moal diajak balik sia ku aing. Emang sia bakal boga duit gitu? Duit, pancak aing ulah yang jajan. Deuleun aing mah teu boga duit. Atuh heueuh jaeng ge minta jajan. Tapi kan aing nyele bioskop mah kudu boga duit meureun jeung beli tiketna. Emang saan untuk ngajak sia nonton bioskop? Kumaha sih sia? Tadi ngomong cenah malam minggu nuk nonton. Nya nonton. Tapi nonton layar tancap bae di balai desa. Dih, najis aing. Meujeut sia be ditu. Anu nonton aing mah ogah. Atuh aing nonton jeung saha tuh selain jeung sia mah? Nonton tuh jeung orai taneuh. Orai taneuh. Bisa-bisa maot aing dicongcong. Geus lah, mending balik aing. Baka balik atuh. Ku ambekan jadi jelema teh. Pinakeun. Lapar aing hang dahar. Kayak bae dahana penting. Kayak koin dibawakeun. Kayak urang dahana bebarengan. Oke. Sia neuk mau dahareun naon tuh? Biasalah. Tumis tutut jeung goreng simet. Ih, lebok be ku sia sorangan. Ogah aing akan tutut jeung simet. Cacingan naon aing? Manya cacingan atuh Alda. Geus lah, neuk balik aing. Lapar tak kawawa. Aing mah. Honggeus ka ditu mabur. Granyatuan, lieur aing mah. Ala, maksud di mana? Biasalah, mantus ulin di kebon. Jeung ucing leuweung tah. Ucing leuweung. Ai ucing leuweung saha? Atuh eta kabogo Alda, si Amin. Oh, heueuh. Yuk, kemana eta si ucing leuweungna? Nyaho eta, di ditu keneh meureun. Oh, atuh kudu ditinggalkeun batur. Kajeun lah, Alda lapar ge hayang dahar. Alda hayang dahar tah. Heueuh, jeung si Amin teh mere jajan. Aduh, emang parah si ucing leuweung mah. Ngajan kabogong koh, teu jajanan aing mah. Geus biasa Alda mah cilok di jajanan ku manehna. Ih, uyuhan. Dek mah jadi kebuka si Amin. Lah, keur kieu mah asal ulah boga gelar jomblo be, ja isin ka tetangga. Aih, Alda mah. Dong ulah laki bae bukan ka Alda. Atuh saha met lalaki nu hayang ka Alda? Jaru masa Alda mah teu geulis ka doang batur. Badeg da laki nu hayang ka Alda, termasuk urang. Ah, bisa bae. Serius, adik kudu ngomong jujur mah, geus kebal urang bogoh ka Alda. Terus kunaon kada ngomong ayeuna? Kerindek ngomong, malah si ucing leuweung milah nembak Alda. Oh, atuh nyaho kitu mah lagi moal meureun dari si Amin. Tapi sebenarnya Alda aya perasaan ka urang. Atuh aya sih. Serius? Ya heueuh, serius. Yes. Mending urang ulah kabalik yuk, daras padanggelan. Endek neraktir ya ceritana. Dek bung daras si Padang. Atuh hayu bae mumpung gratis. Atuh hayu berangkat. Hayu. Berangkat. Aduh, ai teh jeung si Alda karesel. Asa hampa teh hirup. Tapi amun geus jeung manehna pasya bae, romantis-romantisna. Emang nage bikang mengalirkeun ongkoh.
Kenalan samin ti dia sorangan me. Takunan naon, hayang menyendiri be. Bergalau murid sama Min. Oh meren, tumben tuh mau buntut. Sorry. Kang Amin mah tidak pernah ngerasain yang namanya galau, men. Eta sia ngomong na balagu jasa bek. Nyaho kakak saya pun. Emang kasep lah aing mah. Buklina boga kabogo. Naon sia PJS. PJS naon tip? Penyaho aing gelieur PJS to nyaho. Karena si micin. PJS pasukan jomblo sabun. Aing ngomong lama seret bae. Tarik bek wirna supaya lember teh leh. Oh, mun aya gegep mah ditarik ku aing. Sembarangan. Men, itu lain si Alda. Aing ngehe eta si Alda. Ngomong mandek balik kun anjing si gendut. Bek, kayaknya ada tontonan seru ya. Dak bau belum hate samerin nu kebakaran. Ulah loba omong sariadak bising dicakaran ku aing. Si Amin positif. Emosi kunyuk. Oh, eta lah tidak. Wah yo, jak wae. Amin. Alda, berani siya ngabohongan aing. Siya ngomong dek balik lapar. Tapi kuari siya kun anjing si Memet. Kieu Min. Tadina emang naga nek balik, nek dahar. Terus si Memet ngajakan aing dahar ke Padang. Ai sia kumaha atuh, kaburu maut di jalan. Aing dek dahar ka Padang mah. Maksudna kieu Min, si Memet ngajakan aing dahar di rumah makan nasi Padang. Lain dek ka Padang. Bodoh amat lah. Pokoknya ama siya dek naon. Daek diajakan ku si gendut. Atuh daripada aing sia, sebeuh henteu nu aing ge kelaparan. Mending jeung manehna geus jelas-jelas aing sebeuh. Mangkana jeung Min boga bogo mah di paraban. Geus ulah loba omong sia. Sia geus teu sayang deui ka aing, geus teu cinta deui ka aing, geus teu lope deui ka aing. Sia milih aing atau milih si Memet? Atuh jelas-jelas aing mah milih manehna lah. Aing mah geus moal kalaparan deui, geus moal asup angin deui daripada jeung sia sebeuh ku asup angin. Tah, jelas Min. Haram jada sore. Terasa lain bobogohan mah nyerikeun kana hate. Geus Min, mending kos kami jadi jomblo sabun. Tahara yang teuing aing ngabeakeun sabun, aing mah suke meunang awewe 10 mah. Lah si Amin ku balagu teu nyeuleuh beungeut. Nyaho boga beungeut doang karung beas ge ku pepedeun. Bodoh amat aing. Geus mah tinggalkeun, bikin kakelong lah. Nyaho. Dah. Ai sia kunaon? Ti tadi ku yang dideleukeun nyembetut deh kos asupan. Atuh kumaha aing teh jemutut nah he? Tikeur awal Ai ucing, teh kucing, teh embek. Kesalahan bae pinakeun. Buset. Balagu orang lemur sosokan hayang nonton bioskop. bioskop aja. Kayak bae daharna peuting, kayak kuing dibawakeun, kayak urang dahar bebarengan. Salah.